para pendidik pegawai negeri ngarurus budak hayangan, para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuhan, para petani indit ka sawah marangul pacul neangan belut di sawah. Aya di dia ku aya nu mana paku ya ku nanti mending ora kene ih atuh mun nu mere cai tek eta aya cicis romantis cicis anarkis salaki loba duit mah dipencetan giliran salaki gering teu duitan lain dipencetan lain ditambahan dipotoan disetatuskeun milih salaki teh hayang anu gede perhati salaki teh hayang anu gede kan kanyangan rawas akang ka pamajikan Bogor gede teh ayeuna tah kitu si akang ka pamajikan geus teu bogoh akang ka pamajikan geus teu cinta tapi ketika akang da normal ningali nu geulis mah resep nya kang nya resep ningali aki-aki pongpetnya ompong nyalepet ya resep aja apa ingat tidak tadi tenicek-nicek melongkeun abdi mendingan dek-dek pak karena biasanya gua anu geulis sih bapak mendingan dek-dek abi tara biasa disuguhan ku aki-aki araya siap ngaos naon ieu teh pada kemana ibu? Pada Uwi pada cari mana itu pada Uwi tadi nak pada didoakan sini pegat juri A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il awliya khususan sinaswadan Abdul Qadir sallallahu alaihi karomati wa ila arwahi masyayikhina wa mu'alifil kutubi allati ta'adana wa khususan kehijar abadiki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atos moal aya gangguan deui. Ieu mah kudu didoakeun heula tukang salona. Mudah-mudahan sing ka surga. Amin. Jeung salon-salona. Batuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh tingali bapak-bapak nama kurang vitamin. Akang teh menila loyo kieu. Kalau jadi laki-laki harus strong, kuat, gagah, tong kieu. Nah,
teh salaki ibu anu kieu leuleus kurang vitamin. Matak lamun salaki leuleus ibu wayahna sing menang dibere sumanget lain susu. Namun ari si eta cicikana susu. Ngacaprak. Ajaran eueuh salaki dibere susu mah moal ngaji kalah ngabingel we meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salam abdi ridho, ikhlas, sadar, teka paksa. Sok atuh manawi bapak-bapak na harirup da bingung kapan disebut hirup da teu nyora. Urang sakali deui maca salam ku ibu sareng ku bapak bade diwaler, bade tarik, bade kompak. Cak sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Didoakeun ibu ngajawab salam barokahna sing tiasa ka Mekah. Amin. Teu cukup ku amin da kudu daftar. Meni pararede cenah mah. Amin meni tarik ari daftar encan. Terus da daftar acan. Sok geura daftar ece. Tak kitunya sabab ka Mekah teh ibu perlu dukungan. Ibu boga duit teh didukung ku salaki moal ini ce. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu tong karoret ece ngaosna tong ningalikeun ka bingung. Siap. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alim ngacaprak. Wa qala aidan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kemperiung jalmi-jalmi
bingah dina hati sanubari abdi tebih-tebih angkat ti Cineam katelahna ti kampung Neglasari seueur nu hadir dina ieu wengi diantawis pameget sinareng bantuan nyora ibi siap aya pameget aya istri aya kaum buruh pegawai negeri para pedagang sareng para petani utami nusok nyangan ku ilmu agami kawargi-wargi di dieu hadir seueur para ulama sareng para kiai utami ngahaturkeun nuhun ka sahibul hajat ke Bapak Oli sareng Ibu Iis ka abdi mere cai ngalangkungan nu merekna aki-aki meuni 4 rupi aya seprit aya aqua aya pokari suet aya larutan ngan hanjakal teu aya caiko yakin sadaya wargi urang Lebak Siung nu angkat di bumi dina ieu wengi kajabi maksud tujuan bade tolabul ngabandungan ceramah ti hiji istri mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi kirang kompak aminah tadi ojo lain ayeuna bingah nu taya hinggana abdi di payunan ku ibu sinareng bapak bahkan diukna ge meuni rupa-rupa tuh geuningan geus dirobah ku si eta aya nu nangkep tuur aya nu nyanghunyar aya nu emok bahkan jalmi nu salik dina ieu tempat aya nu bari sila nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak aya para pamudi sareng para pemuda utami dina waktos ayeuna regreg dina mana sadayana aya para kiai sareng para ulama utamina karunya bisi nyieun hatena teu kasebut ngaran jeung statusna yakin dina peuting ayeuna nu hadir teh aya duda jeung ran aya rana aya duda nu mana tujuan yakin sarua urang angkat di bumi na maksad dina manakna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu ku jalan ibadah nu samampukna utamina alhamdulillah abdi tos capek jauh ti berebes datang ka dieu tapi apa hajat tos masihan larutan penyegar cap kaki atuh teu nyambung tilu mah Pak kapan manya jadi kana moga-moga urang sadaya sing payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalema anu bagja bari takwa moga-moga di akhirat jara di ahli surga ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik urang ngadoa heula sareng sadayana siap beuje Bapak bade nyorak moal sok mun bade tong asa-asa kaluarkeun sorak Bapak mun moal nyorak mending maot we sakalinya Allahumma barik fi rojaba wa sabana wa baligna wa hasil maqasidana semuanya Allahumma fi rojaba wa sabana wa baligna wa hasil maqasidana lanjut salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tarikan tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi akhlil badri ya Allah
Allahumma barik lana firo jaba wa sa'bana wa baligna wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngabaro dina Rajab semuanya. Mugi Gusti ngadu gikeun ka abdi kana Ramadan. Sholawat deui sholatullah ala Toha Rasulillah ala Yasin. Tong boro-boro di akhirat barokah maca sholawat mah kontan di dunia ge sohor kopi datang. Nah barokah mau sholawat sekali ku Allah bakal diberi 10 rahmat. Tong wa kami dan can macan oge insya Allah. Atur nuhun Pak Olih tunuh cager aya kopi ngan ieu puyeng asli abdi mah puyeng mah tara bisa cager ku kopi. Biasana damang teh ku Yakul biasa. Hapunten Pak Oli, hapunten. Ngawartosan sanes nyuhunkeun ngawartosan. Jadi abdi mah puyeng teh damang teh ku Yakul. Sayangi usus minum Yakul setiap Ibu araya. Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sareng angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Bapak hajat sareng ibu hajat mugi-mugi ditambih barokah. Putrana soleh solehah ibadahna istiqomah. Sadayana sholatullah ala Toha sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tuh Yakul datang. Kudu ulah eureun sholawat. Oh, ibu keur bingung, bubar bingung na gampang baca naon? Sholawat. Tuh geuninganan. Lila pisan si Aki teh. Eta deui nu datang teh eta deui. Mudah-mudahan si Aki ieu sing ditampi iman Islamna. Ya Robbal alamin. Nuhun, Bapak Sayyid kana mina teh. Bapak Abdullah. Mohon atuh nuhun tah ieu puyeng cager. Angeun peurih. Biasana angeun peurih mah damangna teh koteh kotak. Kene antep Pak Oli sina bangkrut. Tapi asli ceuk lamun jalmi seueur sedekah mah matak bangkrut. Matak ibu entong sok korek, tong sok ayeuna mereket jahe. Sabab berkorban semakin banyak, sedekah semakin seueur, Allah moal matak ngarugikeun, moal matak ngurangan milik rezeki, bahkan baliyajdan ku Allah bakal ditambah. Tong wa ka amin da cuma merena ge henteu. Pak Oli merena ge eueuh. Na cuma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, turutanna cetungkeun wungkulnya siap. Lamun ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek wae. Baelah. Nu penting mah HP-na sing aya kuotaan. Di dieu mah tuh da abi makal HP ceuk.
kuota aya sinyal tuh anu ece sinyal aya kuota na teu aya nah hotspot kabaturan ngerakeun sok balikan deui siap abah si abang ditengicep-ngicep melong wae bogo abah asli abdi mah datara biasa tuh ngaji diri ungu aki-aki kieu lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra bisi dirauk ku kelong lanjut hirup osok loba nyeri hate komo lamun teka bagi bel aya nu tara kabere aya di dieu ku aya nu mana paku ya ku urang ge mending ora keneh pasti atuh mun nu mere cai tek eta ari ieu aya panganten ieu teh hah oh putra Pak Oli Masya Allah menikah saya Pak eta bojona sangis teh putra Pak Oli ternyata Pak Oli teh orang kaya dermawan bahagia tapi si nama susah kenapa disebut susah teka beli kopeah-kopeah sekolah kene kuliah Masya Allah berarti sekarang deh atas badai wisudanya mohon kayak jadi S1 S2 hari orang mah S lilin we nya abdi geda menang kuliah teh geuning ku MC mah teh disebut nyeri hate tah bapang ge mah lamun manggil abdi teh sing lengkap Aah Nurul Muhibah SH seueur huis mangga bade SAG sarjana alam gaib mohon apa nih juga Ridho Roma kasepnya cinya mohon tidak baca ge apal kanu kasep mah tapi da punten ayeuna kasep isukan mah geus kolot bakal juga si abah ge baheula mah kasep ayeuna mah lain kasep kasapnya bah sok matak salaki ece beki kolot teh lain beki kasep kana beki kasap sukuna ge jebrak untuk koneng tonggong hidung itu karena dunia teh berputar berubah ibu pakat hasum aku kan baik hasum oke dah salaki emak sekalipun salaki aja hasum tetap ibu jadi istri mah harus pandai menyenangkan hati suami harupun salaki teh tong jemedud tong baketut tong baeud harupun salaki mah teh harus menjadi wanita yang terbaik ya gitu harupun salaki teh sing daek ngadang danan diri lain ngadangkak cuma lagi juga ngadangkak yuk ngadang danan diri ngadengekeun obrolan salaki dangukeun obrolan salaki teh ngadangkak ceu melawa waas ayeuna ya di dieu salaki gliwat kitu langsung kieu murunnya cek salaki teh uy itu ya bakal kaki hidung Allahumma sholli wa sallim wa barik balikan deui punten pakunya naon kaheula gitu hirup osok loba nyeri sok bantuan komo lamun teka bagi BLT nu disalahkeuna Bapak RT aya Pak RT nu mana jar maneh goreng selanjut dua deui wios kajian lah ngacaprak oge da teu rugi cicing tong naonan teu rugi naon sababna teu rugi da abdi mah engke ku Bapak Oli balik bakal dibarokahan cenah dibayar aku mah Pak Oli we dibayar syukur henteu we piraku nah Pak Oli ge jalmi eling ieu eling teu Pak Oli luar biasa Pak Oli kata jemaah Pak Oli itu eling tapi tong ka pede Pak Oli da abdi mah
engke heula eling henteu napa oli kumaha engke mere gede jeung leutik. Mun mere gede berarti Pak Oli teh eling sok atuh bantuan. Mun mere gede berarti Pak Oli teh eling. Mun mere leutik berarti henteu gede. Asa teh eta mah kanu hajat nyebut teh eling. Eta teh nyebut eling teh nu edan eta teh. Si teh edan abdi balik sieun kabawakeun. Ece araya. Siap dugikeun ka jam 1. Dugikeun ka subuh. Tuh paku bangga. Boga warga teh. Manekat semangat ngaji tepikeun ka subuh ge. Siap. Nah eta teh ciri ibu-ibuna ahli ngabohong. Salawe mah 20. Ai salawe 20. Ai 25 teh salikur cek. Lima lawe ini. Salawe mah 25. Mobil sedan cetna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa. Teuing da we zaman ayeuna mah kitu cek. Diheulakeun teh darangdan. Tuluy ari ini ka imah tatangga. Di abdi eta mah ngagrup aya 10 urang. Cek Titin, cek Isa, cek Ima, eta teh. Cek Kokom, cek Odah, cek Noneng, cek Nunung eta teh. Ngalabrik eta teh tiap poe Jumaah atawa tiap poe Rebo ka imah cek Titin. Tuluy dihareupeun imah cek Titin teh kararieu we tah. Saya berjanji. Ala remok. Aya nu kitu di dieu. Nu sapunya anyu ka emok aya. Mana jelemana sih? Sing era ku tiung ceuk. Sing era ku ini ke pengajian nu kitu teh doraka, riba, teu meunang moal barokah rumah tangga. Nah kitu ceuk. Sok hayang barokah rumah tangga mah salaki soleh, pamajikan soleh. Ibu, ayah, ibu ayah, bu ayah. Dina tiwu, apa tiwu teh cek? Naon ari tiwu teh? Tiwu we tebu, ngan di urang masuk nyebutna tiwu. Dina tiwu aya kacang polong, meuli ali ti pasir kirisik. Itu paku meuni teu eureun melong. Mau dina tiwat lah rek dina hawu we. Dina hawu aya kacang polong, meuli ali ti pasir kirisik. Itu paku meuni teu eureun melong, ningali abdi mirip Dewi. Asik. Terima kasih. Doakeun Pak Kuwu mudah-mudahan ke masing jadi bupati nya. Geus jadi bupati, mudah-mudahan sing jadi gubernur. Saya doakan oleh jamaah orang Lebak Siuk, mudah-mudahan nanti satu saat saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pokoknya mah jalan ka direk di hotming kabeh ku abdi. Mun abdi jadi presiden. Pokoknya mah nu mere cai oge tadi Tamang Abdullah, abdi jadi presiden mah rek dijadikeun menteri agama. Jurusan pertahlilan. Mana mah ulah ti geuning eueuh ngaleungit kerneangan teh kotak mulnya. Asing. Nu di hormat ke urang daregdekeun 5 menit deui. Setengah 11 langkung saparapat berarti saparapat jam deui jam 11 turun. Abdina capek eueuh ieu teh. Terus di Brebes terus ka dieu uyus teu ngaroskeun oge. Da kedah mah ayeuna teh ibu sanes ka dieu abdi teh kedah mah ka Sumedang sareng pun anak teh tanu tadi teh pun anak nu nujun abdi teh tadi budak pangageungna terus gaduh putra hiji. Jadi lamun tadi urang dieu MC nyebat abdi ti Pangandaran itu salah.
Abdi sudah tidak tinggal di Pangandaran lagi. Abdi terus kembali di Kalebur asal ka Pasantren Al Abror di Kampung Neglasari, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Tah nu di Pangandaran mah putra eta nu ageng, kalau teh caket pun anak mace. Mata budak abdi mah jeung Nyi Roro Kidul ge kapiwa. Gitu. Ka dieu dionang ku Bapak Oli kedah nama ka Sumedang. Geuning teh ka Sumedang da nu ngonang. Matak maning keneh ka dieu puguh dionang mah nya cenah. Mau teh tos barang tuang gacan. Atos tos dalahar. Oh, tapi geuning kieu nya di dieu mangajina teh nu penting da dae ini dahar-dahar. Karena dahareun si Abah jeung si Teteh eta mata. Matak ngajina urang singkat padat melekat tong hilap uih nyanda ilmu anu manfaat. Berkat berkat. Udah barudak di dia mah tadi ge solawatan itu kan itu amprok jeung abdi sallallahu ala Muhammad balik namunang berkat hanya kal geuning saeutik meureunnan di dahar ustad cenah. Atur nuhun ka pengatur acara penertib wanci MC Master of Ceremony nini aki-aki nyebutna protokol. Tak iya tukang kameramen eta teh jiga nama orang-orang teuing orang mana pasti barogaeun channel YouTube eta teh sok taongan we wajah abdi da kitu da sirik abdi mah ku tukang kamera ari wajah batur ditoongan ari wajah manehanna diantepkeun nya cenah keune eta ge sarua sing ka surga jeung kamera-kamerana nya da eta teh kikituan teh eueuh harayang naon atuh duit jelema hirup di alam dunia mah asli uude ujung-ujungna sok rumah tangga tanpa duit sakit. Aya duit gesit, aya cicis romantis, cicis anarkis, salaki loba duit mah dipencetan, puyeng moosang ditawaran obat, giliran salaki gering eueuh duitan, lain dipencetan lain ditambahan dipotoan, disetatuskeun, salaki kuring men muntaber cenah, salaki kuring keur ngagibrig sakedap deui koid cenah. Urus salah kita ulah kalah dipotoan. Jangan kita memandang duit sekalipun kita perlu duit. Da ayeuna mah kamana-mana ge anggar kudu boga duit. Bapak Hajat, Pak Ali, kikian esa Pak Oli, kikian teh memerlukan naon? Duit. Oh. Di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, selalu duit yang dicari, bantuan duit. Aku sih bener nada mah, iya abdi kalau pakai tak tongo, sing itu tak sing ngareunaheun, duit, teu nyambung. Da abong-abong tukang kasarawahan para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuheun duit. Bah duit na wungkul bah sok bari udud ge teu naon udud ge eta teh meunang meulina make naon duit. Para pendidik pegawai negeri ngarurus budak hayangan duit. Para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun duit. Para petani indit ka sawah marangul pacul neangan duit. Belut di sawah moal aya duit pecel matak lamun salaki ka sawah ngadoa ecet teh ami salaki balikna meunang duh nya alus atuh daripada meunang oraya cenah teh belut mah bisa diasakan bisa didahar kumaha carana lamun salaki hayang meunang belut hayang meunang barokah di sawah ecet ulah kalah ulin ka tatangga arudunan nyarion sebelah amparkeun sajadah salat duha 2 rakaat sabab salaki usaha ibu nu ngadoa doa sang istri bakal diijabah bahkan lamun ibu keur ngadoa harumnya surga ternyata jelas ada luar biasa awal bapak matak bapak teh sinyarah ka pamajikan teh ibu ngadoa bapana keur ka sawah ditingali ku mata batin baca ya Allah salaki abdi keur ngulang-ulangkeun pacul di sawah batur da abdi
Gusti rumah tangga geus belasan tahun teu boga sawah sakotak-kotak acet. Abdi ayeuna bade ngadua ka Gusti nyeri hate ningali salaki unggal leupuh init ka sawah. Ece tas ngadua bari ngangkatkeun pandangan kecelak si mata inget ka salaki nu keur ayeuna usaha rek ngabelaan anak pamaji. Allahumma inna du'auka cete-cete Allahumma in kana rizqi bisama'i fa'anzilhu. Ya Allah, lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah. Kapan salaki ece keur macul ngadak-ngadak katinggalan kalapat. Wa in kana fil ardi fahrisu ya Allah. Lamun salaki abdi rezekina di jero taneuh keneh kaluarkeun ya Allah. Biasana nu kaluar belut enon ora jadi belut kapan ece. Tah eta teh gara-gara doa istri anu solehah, salakina soleh. Mata pun neng ieu ka istri-istri anu masih keneh ijo lumut, ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Milih di salaki teh jangan melihat ganteng. Da teu butuh ku kasep geus rumah tangga mah nya nya. Betul Bu? Salaki teh hayang anu jujur, kompak, hayang anu tanggung jawab. Milih salaki teh hayang anu gede perhati, salaki teh hayang anu gede kanyangan. Bro, was menit salangap bari mah nyebut gede nu kitu naon eta sih. Ieu teteh jang naon atuh salaki gede nu kitu ge ari leuleus teh bisa dipake mah teu guna. Mending anu gede kanyang. Cok. Araya. Lanjut. Bersama-sama niatnya tujuannya sama. Bapak Oli sareng Ibu saha? Ibu Iis gaduh putra sabaraha? 3 anu pangagengna. Oh, berarti 3 bersaudara. Kenapa sampai sekarang rumah tangganya selalu bahagia, harmonis, romantis? Karena semuanya soleh-soleha, setia. Cek. Dages kolot kieu mah tidak ada kata cinta. Ibu bogoh keneh teu ka salaki ayeuna. Tak kitu sok. Akang ulah eleh ku si dieu, akang kudu dendam ka eta da pamajikan akang ngajawab teh. Akang ka pamajikan bogoh keneh teu ayeuna. Tak kitu. Si akang ka pamajikan geus teu bogoh, akang ka pamajikan geus teu cinta. Tapi ketika akang da normal ningali nu geulis mah resep nya Kangnya. Tuh resep. Ningali aki-aki pongpetnya ompong nyalepet ya resep aja. Apa ingat kita tadi tengicep-ngicep melongkeun abdi. Ibu, lamun ibu ayeuna aya keneh bogoh ka salaki, bapak aya keneh bogoh ka pamajikan, da moal pa jauh diuk dia tuh. Betul. Sok tinggal ieu nu keur bobogohan sok paling geuleuh abdi mah. Ngobrol meni lebay jiga nu nya. Aduh, ngajong. Bohong. Aduh, akang kerenal nikah mau boro-boro jeung pamajikan teh aya pasea. Maleman pertama hayang hitut ge meuli diplastikan. Hayang kiih ditahan we nya 2 poe ge meuli teu hitut-hitut. Giliran ayeuna tingali Kang pamajikan da meuni eueuh kasopanan. Geus eueuh cinta mah mending ngahajakeun liwat ka hareupeun salaki pret. Eta rek diuk ge brot. Salakina teh melong anjir kenal pot bitu. Oli sareng Ibu Iis teh sejar syukuran alhamdulillah. Tapi tadi naros Pak Oli teh syukuran naon? Alhamdulillah diberi umur panjang, rumah tangga masih keneh tetap sakinah, bahagia geus boga budak 3, dipasihan amanat ku Allah Subhanahu wa taala, titipan anak 3 bersaudara. Menang ayeuna ngalahirkeun Ceu Iis, anu ngalahirkeun Ceu Iis, anu ngadamelna Bapak Oli. Ceu. Dari laki mah mau layan bisa ngalahirkeun. Matak bapak jangan sok, jangan sombong, jangan balaga ke pamajikan bapak. Ternyata kuat kena istri bapak daripada bapak. Oh, ieu mah sok nulak cangkeng ke pamajikan teh. Teu apal 4 kelebihan di pamajikan nu teu bisa dipigawe ku bapak. 1 men. Oh sok salaki cek men. Tara men seret paling ge. 2 nu teu mampu dipigawe ku lalaki jeung moal bisa hamil. Pernah salaki aja hamil so paku ora keneh tak komo si Aki nu tadi merecai Mang Abang Abdullah tetep Mang Abdullah sekalipun gagah-gagah na lalaki kuat lalaki dibandingkan jeung wanita kalah eleh ece kuat keneh awewe
bisa hamil sanajan awakna leutik begang garing tipis hidung hirup deui sok bapak ayeuna awak jangkung gede awak badag leungeun ditatokeun sakatuhu sina hamil tong 8 bulan lila teuing saminggu da moal mampu tapi awewe sanajan awakna leutik tong boro-boro saminggu 8 bulan mampu hamil betul Bu? Matak sing nyaraah ka awewe tepuk tangan untuk awewe sok urang daremo ceu ami salaki teh hararideng darai usaha tong ngarusup we geuleuh sok aya di dieu nu usuk-usuk we aya mikir kah ye da pamajikan teh teu hade di paraban ku jeujeur atuh ibu ieu mah teu usuk udud teu udud ngopi sare teu sare gapleh salaki kitu mah mending paeh we cuk paeh keduulna maksudnya ibu capek henteu jadi awewe sok sing tarik capek henteu tingali ayeuna ibu Iis kapungkur nuju aralit kene neng nu 3 putra bahkan ayeuna ibu pun sama akan merasakan bagaimana capekna nu jadi parempu nu jadi pamajik teh mimiti berai bentak tapi kan kareupeureup teh digawe teh teu eureun Pak beurang nyamel teh peuting tuh sok atuh sing tarik geura tong sok ditahan rek nyorat teh aja bisi stroke bekaskeun beurang nutu di peuting komo geura mun malam Jumaah ceu da urang teh bora-bora nu ngora nu kolot oge ari malam Jumaah mah sakali malam Jumaah mah da barokah ibadah kaulaan salaki teh ceu sok ngaulaan salaki malam Jumaah mah pahalana ge akur jeung ngabunuh Yahudi 70 ka Israel mah jauh euceun neangan Yahudi di paehan mending uang malam Jumaah we paehan salaki sok eta teh sing ngarti eta teh mun salaki babatukan eta teh aya kahayang eta teh ieu mah salaki dedehem pala diapok ganeng harai mama kalah ganeng ieu cenah keur nyang harapan kompor di dapur keur ngagoreng bala-bala naon hese eceuk bekel komporna ka kamar daripada salaki babatukan taros aya naon Pak geuning dedehem wae ti tadi kan ieu urang maehan Yahudi pamajikanna kalah ulang-ulang di mana Yahudi lah repeh eta dina jero calana mamat jam salaman geus meunang 70 maehan Yahudi eta jam 12 nyaring deui salakina bapak we ieu tara-tara nyaring teu da keheul cenah ka Yahudi paehan deui yuk ayeuna mah ti jam 12 tepikeun ka jam 4 teh hayang we maehan Yahudi dijumlahkeun teh meunang 8.000 ari salat subuh kabeurangan atuh ka nyahoan ku hayam cek hayam teh betot torojol teh entog cek entog teh raos cek akang tidak mampu hamil kang moal bisa hamil Pak tilu nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngalahir cek kang hey tukang son ngerti kan deui ewan resep ningali tukang salon teh leutik juga kurang nyusu cek tagis kitu geus Allahumma sholli wa sallim wa barik tilu ibu ngalahirkeun punten Bapak sekalipun Bapak nungguan papajikan nu kerek ngajuru da tetep Bapak mah moal bisa ngaheujeun gak bisa tapi keluar moal matak budak koneng aya so kapan urek ngalahirkeun mah cek bilang teh ibu cenah tarik napas nyamuhun da tarik tamang mah Agustusan cenah ayeuna naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing ngaheujeun ibu pernah gitu ente? Pernah terus cenah kajeun eta budak geus katingali rambutna pedah rambut tinungna keneh eta teh ya Allah Bapak dari mulai hamil dari mulai eceung ngandung budak patuangan ibu beki ngalitan beki ngageungan sing tarik beki ngagedean beki ngaleutikan beki ngageungan sok eta eceung hamil ibu patuangan nuju ageung bisi ibu rek nyeuseuh atawa eceung rek ka pasar sok dipihapekeun ka salaki heula tuh Kang tingali akang mah mangul semen mangul pare mangul beban anu berat geus bisa ayeuna geus cangkel mah tak sok diturunkeun diencangkeun akang bisa istirahat heula
tapi tinggali pamajikan bapak 9 bulan tidak bisa istirahat, tetap janin anak dikakandung, dibawa ke sawah, dibawa ke kebun, dibawa ke madrasah ge, kemana-mana dicacak nak. Rek sare dia menikat halal ese teh nangkubaan kalah juga odong-odong jujur lautan. Da beteung kana kasur antel talang jeung suku mangang kang mata ungklek dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nangkub sieun bitu kata jong weh suku ku salaki da muter jiga gangsing pamajikan teh. Aja 3 anak ibu syukuran ka Allah anu hiji tos kuliah nu 2 deui nu kasabaraha tahun ieu suaraya aya nu SD tuh aja 3 ibu tos gaduh putra punten dalam rumah tangga beuki namahan kariweuh atawa ngurangan kariweuh namahan kacapek ngurangan kacapek tidak tahu ibu waktu istirahat penting kitu beurang kitu komo ayeuna anak rewel mah ibu teu ti berasa we saha nu nyusuan budak awewe ieu nen budak geus reda bapana ge kalah rungsing milu gogoakan teu kabayang orok cabrik tengah peuting gogoakan kabayang Mang Olih tengah peuting saha Mang Abdullah wah cek pamajikan teh ganeng tong gogoakan sok eta sabelah deui kok nganggur parasmanan jeung budak kadinya kenapa ibu sirareng bapak rumah tangga bisa bahagia pada waktu ayeuna tah geuning susu apabila jamaah Abdullah coba aya rametukan datara dituruban jadi rametukan aja. Nah upami susu kieu asli dileut teh kedah nuju haneut keneh bisi kaburu haseum basi dileut teh bikeun ka Mang Abdullah da bakal mencret mata kecil lamun teu gaduh artos masalah kita tong diberi susu nu kieu eta we nu aya manfaatkeun moal bahe nu kitu mah dijamin berlaku untuk semua umur Pak. Budak nyut aki-aki ngabingil kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam dijamin mual karatan jeung mual aya tanggal kedaluarsaan nu kieu mah tah geuning ceu aya tanggalna kedaluarsaan teh bulan sabaraha tahun 2024 tapi tinggali susu pamajikan akang aya tanggal kedaluarsaan singapkeun ceu dina hanapeun kutan bisi aya meunang salaki nyeun ku sepidol henteu matak mangpaatkeun ejek si bapak teh lah cenah malam Jumat ge sok rajeun dikeureueuh teu nafsu acan da geuning ayeuna mah cenah ditoel ge toyang-oyang beda jeung baheula ayeuna mah dibawa nang karak kalah jiga ceplok nog nang kuyak dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu keun be atuh bapak hitung-hitung ngadahar baso urat we Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu Bapak Oleh anu syukurana, Ibu Is anu syukurana. Ibu ayeuna ka dieu ngaregrogan ngabingakeun ka Bapak Oleh. Punten abdi bade naros heula. Ibu ikhlas teu ka dieu? Ridho. Diburuhan ku Pak Oleh. Diburuhan ku Paku. Komo Paku mabatur. Lain hajatna. Ece ayeuna ku Pak RT dihadiahan. Anu kana mobil, anu kana motor ku Pak Oleh di bensinan. Ibu merasa rugi tidak? Kenapa ibu tidak merasa rugi padahal ibu dipaksa, ibu terpaksa? Ternyata ada kekuatan iman yang membaca di dalam dada. Bahkan ada kekuatan yang mendorong ibu bapak bisa irit ngaji. Apa rasa cinta kajungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ke Nabi Muhammad? Tong asa-asa. Ibu cinta henteu? Ari ibu cinta henteu ka Mang Abdullah? Musibah ieu awewe sakilo baeun nu bogoheun ka Mang Abdullah sok aja sakali deui jawab ibu cinta ka Nabi Muhammad ibu cinta ka Pakuwu tuh tong boro-boro ka Mang Abdullah anu geus kolot caca ka Pakuwu pupuh lemur papayung masyarakat eueuh nu bogoheun Pakuwu cicing lain masalah ku batur-baturna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai wae mah tema da Isra Mi'raj
nu diisrokeun teh Kangjeng Nabi, nu dimirajkeun teh Kangjeng. Berarti urang ka dieu dorongan tami cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu ka Kangjeng Nabi Muhammad wawuh henteu? Pernah panggih henteu? Pernah apal henteu? Pernah sasalaman henteu? Cepit ibu pernah nguping suara merdu Kangjeng Nabi henteu? Tapi aneh ajaib jeung nyata kunaon ibu ada cinta karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Rasa cinta ada resepnya ieu mah juring TV wungkul di bawah nyanyi gitu lu nyamung sok jada unggal poe ieu pitian teh sok mengpeng aya nu ngamimitian sok teu baturan rasa cinta masih ada pada makhluk yang bernyawa tuluйkeun sejak lama atau apa sih anu ieu ya atuh nu ieu panona alus irung alus bener menikah ngajak edan ditempoti hareup digigir sok tuluykeun ceuk tong kapalang edan hirup ngan hanjakal kalakuan gunta ganti teu sirikna bener tuluykeun Kang ulah elek ku sieu Kang sok naha kunaon nu geulis loba naha kunaon nu bangor loba sigana mah ngarasa asa aing bisa payu tungtungna kulit gelir koneng cangkang huntuna bodas tipung biwir berem-berem panon coklat geus areling keur ngaji ibu rasa cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh aneh ajaib tapi nyata betul wajar ibu nikah jeung salaki wajar bapak nikah jeung bojo ibu pasti ditikah ku salaki akang ngawin pamajikan ada dasar cinta tapi cinta eta ka hati da akang jeung ecek pernah wawuh heul pernah papangi heul pernah kenalan heul ari jeung Kangjeng Nabi tidak pernah ketemu tapi ada rasa rindu tidak pernah berjumpa tapi ada rasa cinta karena apa? Karena adanya ibu bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan kita semua Allah menciptakan dunia ini luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi cek cinta naka Nabi Muhammad ibu beki lila beki namahan beki ngurangan kasalaki mah beki ngurangan akang ge ka pamajikan beki ngurangan sok tingali cek da aya nama salaki teh geus teu bogokeun ningali pamajikan teh dipelongkeun we baru-baru dikekeupan ieu teh cenah pamajikan atawa kunti eta saruana geus eta oge kitu salaki keur sareng teh lain dikekeupan kalah menit dikasieun tuh da ningali salaki teh jeung kerek ti luhur ti handap pun dibau nya cek untuk koneng Allahumma sholli wa sallim wa barik rasa cinta semakin membara rasa rindu semakin menggebu sampai ibu datang ti imah ka dieu tidak ada paksaan teu dipaksa maksakeun kuladak maksakeun karena timbul dalam hati kekuatan iman dan kekuatan rasa cinta makana bapak kahade abah ini ngaji mah nya da dunia mah tempat diuji tempat dicoba adunya mahalun lil balwa tempat ujian tempat cobaan tempat rintangan lain tempat bahagia lain tempat sesenangan matak sing karuat iman komo keur lalaki ini ngaji awas bapak sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana masih eta mah jijik rana atukeun bae bapak rana ge nu penting ngeroyoh ngaji ngeroyoh ibadah di mana aya rana ngeunah kudu matak jadi rana ge bau atuh si teh teh mah rana teh ngeunah cenah cek cek nu kumaha rana nu ngeunah yuk da rana teh berbagai macam merek cek pan aya nu merek Toshiba Toshiba bau deui di abdi mah aya rana nu merek Kijang Panter kaki panjang pantat muter aya deui nu merek KTP kolot tapi pulen
deh nomor Hitachi hitam tapi cihuy. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad tos teu aya ibu, Nabi Muhammad tos wafat, Nabi Muhammad tos meninggal dunia. Naon nu diwariskeun ku Kangjeng Nabi? Tah di dia hadir, tah di dia aya. Tolong cintailah pewaris Nabi. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama teh pewaris Nabi. Di dia aya kiai. Jawab aya ustad, aya ajengan, aya barudak. Saha nu sok ngawuruk barudak teh? Ajengan. Saha nu sok mapatahan budak maca Al-Qur'an teh? Kiai, ustad, da lain Pak RT. Makana abdi mah lamun maot Pak RT mah sateu kaleungitan. Tapi lamun maot kiai keung alam dunia kang keung lobak siuh, ibu jeung bapa masih bodoh dalam ilmu agama, teu bisa nanyakeun ka saha kiai tos wafat meninggal dunia. Da yakin ce urang rek kumaha ditarima ibadah ngaragap diri urang masih kene bodoh, kiai tos daya. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya ulama ajengan araya sing paranyang umur doakeun ku sadayana. So, RT mah maot kiai bisa jadi RT. Tapi kiai maot RT mau bisa jadi kiai. Jadi lamun bisa nawar mah nu maot teh mending Pak RT we heula. Atawa Mang Abdullah heula. Aya cek ada maot moal. Sok atuh ayeuna. Sok ayeuna mangga tah sia oge ngomong geus make baju bodas mah gampang bah. Tinggal umur bekeun. Aduh, ibu, budak bisa baca Al-Quran, budak bisa rakatan sholat karena ada kiai. Makanya ibu bangga lamun bisa ngaji Quran, budak ulah sok waka dihadiahan budak tuh kiai nu dihadiahan mah. Komo ayeuna rek bulan lebaran tah sok tok karoret pangmelikeun sarung PHS atuh. Kiai teh tong diantep nasibna teh ayo we make sarung teh urut tinu maot deui, Watir kiai teh dipake ngaimaman teh kalah ngajung jurigan. Matak di Pangandaran mah ece di pun anak di ditu ayeuna teh seueur kiai jujur ece. Mangga ece ka kiai nyebut juri. Astagfirullahaladzim. Kapan kiai teh pewaris Nabi geuning disebut juri? Tak kieu ieu teh ibu-ibu edan eta teh. Abdi mah paur paku ieu jemaah paku teh aredan ieu. Tak kiai nyebut juri. Abdi mah sieun balik jadi ka bawah GR ece. Naon ari ece abdi nyebut gelo. Punten paku tuh tuh make baju hideung tuh. Ka abdi nyebut gelo menitari. Pokona nyebut gelo mah eta teh kudu cekelan. Tong dicekek maot. Cekelan cenah ngaos ece. Oh, saha atuh jang pewaris Nabi ece. Mudah-mudahan keluarga Bapak Oleh putrana engke satu saat sing jadi kiai. Amin. Tong waka amin ece teh pasantrenkeun heula budak ece. Da moal matak jadi ulama, moal matak jadi kiai lamun budak ibu teh di pasantrenkeun. Aya di Lebak Siu pasantren? Aya. Aya budak ibu nu di pasantren? Aya. Sae. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna? Aya. Ajung teh angsina balik da geus peuting ayeuna teh. Manya cari cing we di SD oh ya kieu. Teh kieu jemaah edan nya oke kieu. Ieu da warga Paku mah kudu loba di rukiah ieu teh. Kan budak sakola kene atuh aya kieu teh. Cok. Sok pasantrenkeun putra ibu dan umatak ngocor manfaat masalah tepikeun ka akhirat dicontohan ieu ku Bapak Oleh sedekah jariah ilmu manfaat ku putra anu sok ibu teh tong karoret aya nu sedekah ieu mah kalah meni dolekan lah cenah barang berege rajeun teh hayang kalem ku batur ulah kitu daripada ece teu mere. Ari kanu niat hade teh meni sok di dong-dolek kana kagorengan batur teh ece ulah berani ingin tahu sok hoyong apal mah kana kasalahan pribadi. Ari kasalahan batur nu leutik di gede-gede, nu eueuh di teangan, nu nyumput di cokelan, sementara kasorangan mah ibu tong boro-boro kagorengan ditobatan di rumah sakeun ge hantu. Sok aya nu kitu? Aya. Matak sok aya paribahasa sirup leutik jauh ka ciri ari gajah depak dina bibir mata sorangan bari badag henteu teu mungkin piraku teu ka ciri mah gajah depak na bibir mata ari cemodah sok ka mana karep we ngajawab teh. Ibu satu sedekah jariah ieu ece tingali paku tingali Pak Oli tingali nu baleunghar nu teu sararompong boga duit disodakohkeun ece mah boga kongkorong hayu we diamaikeun ka luar baju geuleuh boga alih hayu we gagaro
maut ya anak hatul da aya geulang tilu siki maut mah moal dicana ceuk mata abdi mah tepikeun ka ayeuna teu boga kongkorong teu abdi mah geulang ge ieu pamer ti numbah heula kenang-kenangan da cek mama teh cenah ulah dijualnya kenang-kenangan menang abdi mah teu boga ceuk tadi ge salaki nelepon rek ngaos ka mana cenah mama ka ditu ka Lebak Siu Pak Olih bos boga elok cenah teh wah cenah pasti mama teh dibere 10 juta beuting leuwih cenah teh naon cenah ate meuni nanya kitu ka mama teh meuni kata hayu we tatalapek lain kitu cenah isuk beurikeun cenah nya kana geulang teu hayang sok ceuk tingali ceramah teh meuni ngesang kieu abdi ladang ti dieu tuluy dipake meuli geulang leuheung lamun panjang umur saya teh kakarek tilu poe boga geulang anyar ladang ngaji ti Mang Oli geletuk abdi modar salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawin geulang urang ladang ti Pak Oli teu hayang ceuk jaman nu dikawin teh awewe na wawuh bala nu dina grup WA pertemanan yang menyakitkan sia ceuk ulah kitu ulah kabobodo ceuk ulah menang karayu sok sodakohkeun salaki ge ngamek geuning cenah meuni meuli geulang tuh tingali pasantren tamatkeun urang mah tara minta ka batur komo proposal ladang ngaji urang diterapkeun kakarek ngartieun salaki teh mata peuceul lamun dibadamian ku salaki hayang jeung imah 2 tingkat tong hayang bisi euceung maot ti heula engke salaki atoh boga pamajikan bulan madu di imah anyar nu meunang capek euceung ulah jaman nu dikawin ku salaki teh sok nyang persenam ka euceung mending sing loba sodako jari sing boga ilmu anu manfaat matak budak teh euceuk isukan bakal ngaduakeun tapi lamun budakna soleh hoyong soleh pasantren ieu mah kanu pasantren ge meuni moyok boro-boro budak di pasantrenkeun kanu ka pasantren ge meuni kata hayo we ngadong-dolekan naon cerajang di jika pasantren teh kalah budug atukeun be euceuk da abdi ge bisa kitu ladang budug kitu da budug-budug ge barorok euceuk di mana budug barokah ngacaprak buduk barokah tuh buduk barokah di mana borok atel aja sok atuh aja malamun aratel teh tong diubaran da barokah eta teh lain baku jemaah baku mah kieu nya kita kudu infus juga nama aja teh cager henteu ieu teh salaki aja cager henteu oh agak barokah buduk ayeuna mah sarua ceuk di sisa budak ceuk di pasantren hek buduk entong kalah diogo tok jam alus buduk mangke bakal jadi kiai dan di mana-mana ge kitu santri mah baruduk da ustad ge bunga ustad mah lain buduk ceuk astagfirullahaladzim ari si ceuk tadi ka kiai nyebut juri ayeuna ka ustad nyebut buduk ka abdi nyebut gelo tadi ka Pak Oleh nyebut teu eling nah ingat ceuk ieu teh jelema naon nu kieu aduh Allahumma sholli wa sallim wa barik Nabi Muhammad tos daya ibu tak kiai ulama al ulama warasatul anbiya maka man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah urang Lebak Siu nu cinta ka ulama sarojeng cinta ka nabi nu cinta ka nabi sarojeng cinta ka Allah nu cinta ka Allah surga jaminan ti Allah ulah koret papangi jeung-ajengan teh taros Kang damang alhamdulillah boga beas henteu sarua mak kitu boga ibu boga budak teu masantren kawinkeun ka santri sok daftar ka para kiai sugan atuh aya santri hiji we kitu pajang budak abdi rek dijieun minantu barokah gaduh minantu santri mah ceuk sabab santri mah tara hese sagala bisa santri mah mitoha koret diruqyah ku santri mah pamajikan cerewet ditalkinan diadanan ku santri Nabi Muhammad naon ibu nu ngawasiatkeun Kanjeng Nabi setelah Nabi Muhammad sebelum wafat hiji umat dua as-salat Nabi Muhammad di Isra dimirajkeun ku Allah sampai Sidratul Muntaha apa tujuannya apa tugas nu dipasikeun ku Allah nyaeta salat ibu tuh salat Isya aya nu acan ibu sok aya hoream kana salat panghoreamna salat naon ih sarwanya 2 salat ditambah 3 salat lo 4 salat tuluy kan 5 salat mak lunas kabeh
dalamun purun nalejek kana salat akang moal sombong ku dunia piraku ai ka sawah suku dilengkahkeun jauh meuni mampu nah ai ka masjid salaki aja suku dilengkahkeun bari deukeut ngadak-ngadak lumpuh jeung teu mampu aya nu kitu ulah sombong pak akang digagahkeun ku Allah akang dikuatkeun ku Allah bisa mangul semen sasaku sorangan kuatna saha eta teh kuatna ti Allah tapi kunaon ari ka masjid ngan ukur ngalengkahkeun suku ngepatkeun pandangan Allahu Akbar ngangkatkeun pandangan dua nu kenca jeung nu katu macakeun kalimat takbir lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 masih keneh loba jelema bapak-bapak nu teu kaduga leres hujan cenah ka masjid nage mawa naon atuh leueur bere naon ulah kana dikekepan poek sina bakal naon sok salat di beres jamaah di masjid masa para pahalana ce 27 mapai jalan sok bantuan nyorak capek mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji masjid ibi bae si ibi teh ngacaprak kapan berjamaah teh di masjid da kaciri eta teh salakina tara eta teh mapai jalan ngajuk-juk kahiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan bapak lamun tos aya maksud jang tujuan yakin moal ngarasa capek sanajan ku pamajikan diwagel saur ibu teh bapak tong ka masjid da hujan kumaha cek salaki rek mawa payung bapak tong ka masjid melang leueur bapak marek mawa iteu bapak tong ka masjid melang mamah mah poek rek mawa batre kajen angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajen teuing salaki nu bager salaki nu hayang barokah rumah tangga teu bisa dihalang-halang nu niat pamaksudan tujuan geus teu bisa digoda deui geus teu bisa ayeuna dibebenyokeun deui ini ka masjid leueur nyanak kitu poek makel batre hujan make maksakeun angkat ka alus ibu henteu lamun salaki hujan di payung ka masjid tuh nawe di luar payung mah salaki teh moal kala salat meureun kieu we sorangan ninggalkeun payung di tengah-tengah masjid jangan sombong bapak dengan hartamu jangan sombong ibu dengan pangkat jabatanmu semua itu titipan ti Allah apa yang akan menyelamatkan kita hanya kalimat la ilaha illallah semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak Olih boga elep maot nak rek dibawa ku elep moal sok da mesin Pak Olih moto ge moal daekeun budakna cenah jangan dikana elepkeun anggar we nyawa naon aja ambulan dunia semuanya kita akan tinggalkan Pak Oli mah teu penasaran geus loba sedekah jariah tapi ece kumaha lamun teu pernah sedekah jariah rek naon anu nyaangan di alam barzah geus moal bisa sedekah deui geus maot mah moal bisa ngaji deui moal bisa ibadah deui di alam barzah bukan tempat ibadah tapi tempat turun rahmati Allah nu maha murah. Hei bapak-bapak, hei para pemuda, jangan sombong dengan hartamu. Tong sombong jeung balaga peda boga motor ninja, motor diganengkeun knalpotna. Apal eta teh can lunas mayarna. Digasi kalah nyiniran kana bogana. Setoran angsuran dibawa mengkol direm kiri bita. Jalema agul ku hutang sup, ibu geus diasupkeun kuno hirup ka alam kubur, ibu dikubur sorangan poe henteu. Tuh apaleun. Si emak nu make baju ungu apa berarti ya geus ngalaman dikubur da ieu mustami di antawisna ririwa teh nu ieu wilujeng wengi ka ririwa aprapaleun geuning nu dihareup mah eta poe berarti geus ngalaman dikubur ayeuna teh keur hirup nu kadua kalina engke mangga uih deui ka alam masing-masingnya ceuk jumut teh makam ka makam deui asli teu apal buat jengteun aja dan numuekan mah ternyata dosa urang nu nyaangan amal makanya sebelum datang ajal ibu persiapkan dulu amal naon nu rek dibawa maut lain dunia lain harta lain intan emas dan permata nu bade dibawa maut ku urang eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh dan nu mautna oge urang
udah si emak mama wanu soleh engke soleh maut mawan usaha maka mama mau bisa ngajawab pertanyaan malaikat dan nu dibawana amalna lain amal emak tapi amal nu soleh cek malaikat man rabuka cek emak kamu nanya wah apa saya jeung malaikat magana kahade la ilaha syahadat sing kuat makrifat sing akurat kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ingat kita orang Islam duduk di kampung Lebak Siu Kabupaten Tasikmalaya negara Republik Indonesia ibu jeung bapak wayahna emak sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus terus itu mah Agustus atuh namun rek upacara we tiap poe teh 17 rakaat eling muslim sok aya nu kitu di masjid sok bah bari udud abdi meningali si abah nu keur udud meuni ka bita sanes naon Pak Oli da kiai ge pasok arudud atuh kalabat suami abdi sok ngarokok ngan ari kiai mau bogaeun dalil jeung hadis teu inna min sa'adati rajul sebagian kebahagiaan laki-laki adalah tidak salakal kursi di mana salik dina kursi pasorol kopi al aswada sor kopi hidung wal ududa jeung udud itu liana huma sainya ududna para kiai mah ece la jaroma lain udud jarum wala bako jeung lain udud bako itu naon ududna walakin al magnuma kiai cing hadis doib udud kiai mah magnum kunaon ulah jarum jeung bako li annahuma yarisani matak nawaris bako jeung jarum mah al batu kana batu wa aqlal halki jeung kana atel tikoro tuh kade ece tanggelinganan bahkan di dia putrana bapak bapak Oli ponakanana uka alokna Cep Rapasya Alfarizki uih dihitan mohon abah ai dihitan nyerin tuh ente sok aturan dikeureup deui are ye malah bisi teu boga duit tapi loba nu nyecap sok pamajikan ece teh didakakeun di tengah imah tuluy dihidan sok pasti setiap anu ngaliwat ece nyiduhan ece namina sae pisan ta ece hayang boga budak soleh didik ku agama sila cinta ka Allah cinta ka Nabi cinta Al-Quran sebelum nak bere heula ngaran anu hade ieu namina Rapasa Alfarizki mudah-mudahan membawa rezeki yang berkah amin ieu mangaran budak teh saha mang Jaja ari eta adina Lili ari eta nu adina si Lili Keken geuning meni Jaja Lili Keken mi babari ngageroan jali ken darat eta mah tetangga ece tetangga abdi eta ieu awewe saha ece ngaran budak meni garaya kitu eta mah cenah nu panggeudeun masih Febri da lahirna Februari ari eta nu kadua eta masih Apriliani ari eta nu bulan Maret Meri cenah eta mah palebakar usum Covid geura tetangga mah Udin Kopidin budakna teh aya deui Yati Bansoswati aya nu jadi mah ojak jaga jarak ulah kitu cenah ngaran budak teh mun istri nganggo Siti mun pamangget ngangi Abdul namun ti Asmaul Husna kaitkeun Abdul Manan Abdul Rahman Abdul Rahim Siti Mae Saroh kapanasan jadi Siti Mae Sirah kacut nu si ocoge Siti Mae Munah ai keur moe parek mah da Siti Mae Munah Mae maneh ece nami anu sae mata abdi ge dinamian Aak Nurul Muhibah nu kadua Haji Beben nu katilu Haji Cecep Aak Beben Cecep jadi trio ABC itu jadi lamun ngageruan teh pun bapak mah jika kana kecap ABC daratan we kabeh ece kunaon sababna budak sae nami insyaallah bakal jadi doa maslahat manfaat keluargana ucap ditalkiran ku budak geus bisa maca Al-Qur'an keur sakarat engkak-engkakan teu panasaran loba dunia ditinggalkeun bag jadi akhirat da boga budak anu so tong ngabingungkeun ceuk ka anak teh abdi mah tara dibingungkeun ku inung baheula matak abdi tara ngabingungkeun ka kolot giliran inung ayeuna sok ngabingungkeun ka anak matak anakna sok ngabingungkeun sia teh ngabingungkeun cenah ka inung teu sadar ecok pernah ngabingungkeun abdi mah kapungkur ku inung teh bari kitu la ilaha illallah la ilaha illallah matak teu bingung jadi anak ayeuna ecok bah anak saha ieu inung stres nu
itu teh. Anak teh bingung nya kuring anak saha. Nya kuring bijil tina liang bedung cik budak. Anak caa ieu mun di sana mah meureun cek budak teh anak sia. Sok aya nu kitu cak. Ya kabatur mah kitu dah. Ka anak teh la ilaha illallah. Ieu mah dipolototan. Wah. Nya atuh budak teh geus dewasa teh molototan ka irungna. Di tapapatahan ngalaban eta teh salah ece. Hek tong sok ngabohong ka anak teh jadi tukang bohong. Ieu mah ka budak anak raja, anak ratu, anak raja, anak ratu. Puguh bapana ge tukang macul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahasa sing sae aja ka putra nya manggil jang neng ka mama sing sae ulah gaul teu puguh ka inung nyebut nyokap. Ka bapana bokap, trojol uwana wakap. Ibu manggil ka suami yang mesra, yang manja. Sok nyebat naon aja ka salaki? Bapana. Atuh di da baheula mah aja teh teu kitu. Aa-nya. Oh, lamun disetelkeun nu sae mah sapertos paku, papi. Berarti istrina teh mami. Papa berarti pamajikanna mama. Api, iya ami. Abi, iya umi. Nah sok aya bunda berarti salakina panda. Pan kumaha telat atuh teh. Bu, ibu. Sok dan Nabi ge contohan ya Humairah, wahai istriku, wahai bidadariku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Pernah ibu disebut kitu ku salaki? Ada atuh mikir salaki ge. Mangnya ya Humairah suku jebrang. Betul pantas ya Humairah wahai bunga jawer kotoku. Ya mami mau kemana mami mau ngalah tutut pih teu pantes aja sesuai jeung saldo ai paku mah pantes da kasep geulis papa mau kemana mau ngantor mah naik lagi Pajero pada ari cuma pajejal-jejal di jero we hayo mami mau kemana mau belanja pih naik lagi Honda Jazz ulah juga tatangga abdi meuni keunggeung sadesa manggil papa yayang. Papa mau kemana ngalah jengkol yang pantes kalah salam jagat raya. Yayang mau kemana mau ngaramet pak. Ibu, yuk mana kena orang mempengaya umur. Ibu manfaatkan di alam dunia hirup sing loba ibadah lakonan amal jariyah ami urang salamet di alam barjah sing loba ngalakonan salat ulah tinggalkeun salat ulah ditinggalkeun salat ami menang rahmat sing seueur mau sholawat ami urang kenging syafaat. Doakeun Bapak Oli sareng Ibu Iis mudah-mudahan apapun pengorbanan mangtena sing jadi tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nu angkat ka dieu, bapak nu angkat ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa. Aruih ti dieu mudah-mudahan kurang sing karing ilmu anu manfaat. Cicing peuceujeur akang kula wakat cengkat sabab ieu acara teh acan dipungkas ku doa. Tu geuning jurig mah geus jarengkat. Ujurna teh geus jarengkat, turek baralik jurig mah da sieuneun ku doa. Mata lamun ibu balik ti heula sieun ku doa eta teh ngaranna mingat eta teh aja mingat eta teh. Ibu tos taruang abdi mah teu acan. Ibu di dieu tuangna sok naon beas sangu hayam. Oh sangu sanes beas. Sanes kan peda sangu nu dituang ku ibu asalna tina piring aja. Maknya nyomotan remeh tina beas. Oh sok teu taruang dina piring. Teu kenging popojeh tuang mana kursi, tuang mana samak. Maknya eceu bujur badag kitu nyengceuna luhureun piring. Ari sangu dibalatakeun na kursi, teu pantes eta teh ceu. Kong korongo. Ari nu kitu naon? Tah eta mah sora, eceu lain hayam. Eta mah sora. Ngan sora abdi. Tapi ngacak praktik tadi sebut hayam ku si eta. Pokona mata grup ieu mah nu aredan ukur. Amplop nu diharap mah da ririwa ukur. Mah mah ririwa kana taneuh deui baliknya. Cek. Tah dasarua cek urang teh ku Allah diciptakeun teh tina naon? Tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh cenah ge nya. Mun cicing teh ieu nu kana taneuh maririwa. Ece mah da boga imah jeung hirup keneh pira ku balik ka rek ngaliang jiga jangkrik.
tetap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yuk sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahun yang akan datang mudah-mudahan Pak Haji Olih badai syukuran teh silangkung ti kieu. Ibu turut tanpa oleh syukuran ibu nikmat diberi ti Allah tong pura ramean tong kupong dutan mending ku pangaosan teu aya riungan anu saya di payunan Allah. Hiji amaru bi sedekah lamun aya sedekah, dua amaru bi ma'ruf lamun aya pangaosan, tilu aya islahin bainan nas lamun aya silaturahmi. Tujuan sing hade ibtigo amar dotilah karena Allah, maka insyaallah pasaufa nutihi ajron adima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Cipeujeuh jalan Cieurik melikupati abonan pepeujeuk pamiaruli ulang upat kawanan buah kaliki meser ngali parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing ngalobakeun maca Al-Qur'an aminan sing kompak buah kaliki meser ngali parapatan mun Pak Olih ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan urang tadi. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Oli, hapunten abdi mah sanes nyuhunkeun ngemutan wungkul. Sabab abdi upami wangsul ti pangaosan dina mobil tara kosong tina kadaharan. Komo di daerah naon ieu teh? Ti Lebak Siuh, ti Bojonggambir nya. Sanes ieu? Sulamega. Tos caket ka Bojonggambir. Pokoknya nama Bojonggambir Culamega abdi mah tos tara aneh deui wangsul tina acara teh biasana dina mobil teh sok aya beas aya hayam aya gula punten Pak Olih eta mah nu biasa cenah Pak Olih teu biasanya biasakeun ti ayeuna abdi mah nyarioskeun nu atos jadi pengalaman. Pak Olih nu teu acan ulah loba pikiran sok we ka nu atos nurutan ngahaja abdi ngobrol kitu ami aya persiapan bisi aya hayam nu encan di kardusan bisi aya beas nu encang di karungan sabab jalmi masukkeun aku ka pohoan mata kudu saling elingan. Hapunten Pak Olih ku abdi ieu teh dileueun bisi nilaraan ka para kiai nu aya di dieu da yakin kiai di dieu mah lamun ngawuruk mingguan teh tara dibere yakul tara dibere larutan matak daripada milaraan ongkoh yakul teh karesepun anak keresekan wae Pak Olih. Aduh ibu bade uih moal geus tamat doanya mudah-mudahan sadayana ku Allah dikumpulkeun hakikatna syariatna ku Bapak Olih urang Lebak Siuh mudah-mudahan sing babarengan jaga dikumpulkeun ku Allah di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.